wabarakatuh. Perkenalkan wasta abdi Yovinka Krisnatali. Pertama-tama, mangga urang sami-sami panjatkan puji sareng syukur ka Tuhan Maha Esa. Di mana dina kesempatan ieu urang sadayana atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipikahormat ku sim kuring, henteu karosnya tos 3 tahun geuning urang aya di dieu anu disebatkan lujung nuntut ilmu. Ayeuna saleureusna urang sadaya teh bakal papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa sareng ibu guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mugia amal sareng ibadah Bapak Ibu guru anu tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter kenging ngawulesan ti Tuhan Maha Esa. Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya, kirang lebihna neda dihapunten ku sadaya. Hatur nuhun.